Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepandang desa sareng simkuring Mang Ian teh geuningan nyek hidemang Gunung Halun Kasep sakabupaten Bandung Barat ayeuna masa Jawa Barat yo cuk mate dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katunda dina padaran dongeng anu judulna Saninten Mas bagian anu ka-38 pala wargi sadayananya. Ieu mangrupikeun karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi anu kasep sa RTW anggernya. Kumaha salajengna ilalakon mah ya deh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dirajeng ka diulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugia sing biasa jantan rencang ngahibur ka pala wargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna bari ngarumpina jeung ibu-ibu bari ngobrolkeun di ibu-ibunya. Oge kamu bapak-bapana nyikopai udud samsai nya ngabaheuhai ditepas ti rencangan kuno bohai. Oke di pada melanan di tempat konveksi bari ngajahit motong obrasna di tempat cukur di pasar di tempat bangunan di pabrik di kantor di perjalanan pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Jadi lencang damel malikun katinung ka mangsa kabahulaan senaru seras kagagas inget ka kolot cenanya zaman bahula tahun 80. Oke ulah hilap di like di komen wajib komen untuk komen burutnya. Sareng salah sawios bentuk ngapresiasi teh nya nyaeta ku cara ulah di skip iklanna upami dina YouTube mah tah saumpamina pala wargi ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring da simkuring mah sanes dina radio dongeng teh nya ieu mah zaman kiwari we etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda tah saumpamina ngaros kahibur tiasa nyawer kana nomor dana ieu teh nya dah sabaraha we saiklasna. Meh tiasa ngapresiasi ka pengarang ai kamu ameh lancar dongeng nanya. Kang Rompis teh sanes full dina ngarang dongeng tapi anjeunna teh konsultan teknik sipil proyek pala wargi sadayananya. Dina sela-sela kasibukanana anjeunna ngarang dongeng luar biasanya tiasa kitu hebatlah talentana. Tak itu abdi hoyong apresiasi mudah-mudahannya ya rizkina supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Mas bagian anu ka-38. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung
ningali polah nama ya anu ukur nengetan kana udud bulbul pok bae Ratu Rasmamita teh ngawakca. Mata enggal disesep atuh Kang Ustad. Buah kirang ageng ududna pengintengnya. Wanon Ratu Rasmamita neuteup ka Mahya. Sanes kirang ageng Ratu. Namun ieu teh asalah hutan ningal ududugikeun ka ageng kieu geuningan. Ceuk Mahya bari hantem alak ili kana udud bulbul. Ari udud bulbul teh kawas udud surutu ngan sok dicampur kumadat magribi. Oh berarti nyokoti Maroko ieu teh palawarginya da Ratu Jin Islam dea. Lamun diseungeut teh kacida seungitna ngan edas pikeun anu taramah matak leuneng kana sirahna. Nuhun kibai cana ka alam manusia. Ayeuna abdi bade ngaguar perkawis maunahna Mustika Jalaraksa. Mangargepkeun ku Kang Ustad. Mustika Jalaraksa teh gaduh kasaktian anu kalintang linungna. Tiasa kasebat mustika sakti anu tiasa ngarugrugkeun gunung eta teh mampu ngabedahkeun sagara. Kapungkur siluman anu ngagem ilmu rahayu nu urip tu untuk ngayunan pangawasa Mustika Jalaraksa. Namun saur sakawana pangawasa Jalaraksa sababad sareng ilmu rahayu nu sukma anu dicangking ku panembahan guru kala. Eta ge neme wartos abdi teh acan uning anu saleresna. Ke dina sanes waktos mah Kang Ustad kedah tepang sareng anu gaduhna nyaeta Begawan Candramawa. Anu kaireng ku abdi mah pangawasa Jalaraksa di alam manusia moal aya nu tiasa mapakanana. Sokan tenan dina salira Kang Ustad depan aya 2 mustika linung anu tos ngancik. Abdi teu apal kadituna bakal janten kumaha. Kitu ceuk Ratu Rasmamita ngajentrekeun ka Mahya. Kartos pisan Ratu. Namun pun Kang mah ukur hoyong tutulung kanu butuh tatalang raga ka sasama makhluk. Moal teuing bade umaing rasa maneh uyah kidul. Moal sapati-pati pangeran nibankeun pangawasa kapun engkang. Saumpami teu aya hikmahna. Atur nuhun Ratu, tos ngajentrekeun sadayana kapun engkang. Walon Mahya teu boleh rengkuh ka Ratu Rasmamita. Eta mah tos janten kawajiban abdi. Sasatema anu gaduh mustika saninten emas Kang. Kedah ngajentrekeun ka salira Kang Ustad. Pikawit ayeuna sakumna nagara Jin Islam tos ngangkeun ka Kang Ustad salaku tatamu agung. Saumpamina teh mah Kang Ustad bade nganjang ka salah sawiosna eta nagara tangtos moal disasaha deui Kang. Ceuk Ratu Rasmamita ngajentrekeun deui ka Mahya. Hatur nuhun Ratu, pun Kang tos diangkeun wargi ku sakumna bangsa Jin Islam. Sakali deui hatur nuhun pisan Kanjeng Ratu. Walon Mahya kacida bungahna ngadenge caritaan Ratu Rasmamita. Sape acana mulih di ka alam manusia. Hayung ngiring heula ka Taman Hyang Batari. Pokna Ratu Rasmamita bari imut ngagelenyung inyana cengkat tina diukna. Mangga Ratu, pun Kang sejang ngiringan bae. Walon Mahya bari milu cengkat. Ratu Rasmamita jeung Mahya babarengan kaluar ti karaton kairing ku Patih Nyimasibar Katut Paradayang. Ari Taman Hyang Batari ayana di beh tukangeun karaton, jarang aya nu wani ngulampreng kadinya salian ti Ratu Rasmamita. Basa anjog ka Taman Hyang Batari, Mahya ukur ngembang kadu. Panonna meh teu ngiceut nengetan kayaan eta taman anu kacida endahna. Taman Hyang Batari teh legana meh satungtung deuleu, panenyo narawangan taya hahalang, taya jungiringna gunung anu rarentul, teu kajeung aya pasir anu pating rungkunu. Di Taman Hyang Batari pinuh ku ribuan kekembangan keur meujeuhna malang kerak ligar. Seungit kekembangan tangka meleber gunta-ganti pating hiliwir taya reureuhna. Ratu Rasmamita ngadeuketan kana salah sahiji tangkal kembang, tangkalna jangkung badi surungkun karinyu.
Dina eta tangkal teh pinuku kekembangan warna-warni mual kurang ti 5 warna. Ratu Rasmamita ngagupayan ka Mahya jinisna gancang nyamperkeun. Pok bae Ratu Rasmamita teh ngawakca. Kang Ustad, sawaktu tadi abdi tos ngawakca, upami dina hiji waktu serupi Kang Ustad bakal robi, bobi 5 robina matak pikasieun, abdi gaduh palakiana supados robina sapertos bihari. Ieu kembang namina kembang Pidari Puspa, anu hartosna kembang widadari. Kembang Pidari Puspa ngagaduhan 5 ranggeyan kembang anu benten warnana. Tiap kembang tangtus ngagaduhan maunahna sewang-sewangan. Ke ku abdi urang guar supados Kang Ustad uninya. Ratu Rasmamita ngajentrekeun perkara kembang Pidari Puspa ka Mahya. Mangga Ratu, pun Kang sejangga bandungan bae manawi. Walon Mahya bari rengku. Sok sanostos apal kana maunahna kembang Pidari Puspa, namun teu tiasa sakahoyong milih eta kembangna. Eta kembang teh bakal langsung guguran nalika sapagodo sareng kereteg manah urang. Kumaha Kang Ustad? Kartos. Soca cureuleuh teh antep neuteub ka Mahya. Kartos pisan Kanjeng Ratu. Walon Mahya deui bari unggeuh. Mangga bae regepkeun deui ku Kang Ustad. Dupi kembangna nu warna koneng, maunahna tiasa ngarubi wujud atana pitangtungan janten kasip ngalempereng koneng. Sarindat mamatak tibelat bikeun kaum wanita, sarindut matak dengdeun para wanoja. Saumpamina teu kiat iman mami damel kalakuan yirca eta teh Kang, eta kembang teh bakal janten manawa tangtungan kasip bakal rubi badis duru weksa. Upami kembang anu warnana beureum, maunahna bakal ngarubi tangtungan janten gagah sareng gandang. Tetep nak ngaleget para istri, imut nak mitapak manah kaum Hawa. Saumpamina teu kiat nahan gogoda, kembang beureum teh bakal malik balines kana diri, rupi gandang salim jinis badis ririwa, mata kukurayun kanu ningalna. Dugikeun ka dieu kahartos ku Kang Ustad. Pokna Ratu Rasmamita ngareret heula ka Mahya. Kalintang kahartosna Ratu, sok sanaos rada baluung kene sakedih kieu teh. Walon Mahya bari nyerengeh seuri. Sok sanajan ngarasa kataji kumaunahna eta kembang, tapi ari ngadenge pibaluk hareunana mah Mahya teh ngarasa keueung. Sanes ge ngahartos upami leuweung keneh mah atunya. Pokna Ratu Rasmamita atra lambeina ngarenyu panuna ngadila ka Mahya. Mahya teu nembalan ukur nyerengeh seuri kagugu ku polahna Ratu Rasmamita. Jadi bangsa jin mah palawargi sadayana nya, barang bangsa jin mah unsur Hawa, katuangeunana ge bangsa Hawa. Tah keun ngabedakeun sifat jenis-jenis jin teh tina Hawa anu diisepna jang kadaharan teh. Aya alamun jin jurig jarian hawa-hawa tulang, hawa-hawa nu bararau we kitu. Lamun jin-jin bangsa jin Islam aya nu hawa sesengitan kekembangan karesepna teh. Teras hawa jalma anu wiridan teh eta teh bisa mere naon aangseun anu matak mere kagenahan keur bangsa jin Islam gitu. Matak di mana aya jalma wiridan gitu. Si energi nate hawa nate diangse ku bangsa jin teh matak tenang, matak betah, matak kararonyok bangsa jin teh kitu nya. Jadi teu kudu diondang hodam teh. Datang sorangan da urang teh bakal mere hawa seungit. Itu ya, karena teh. Matak urang teh jadilah pribadi yang membuat orang itu nyaman ya, memberikan hawa yang wangi, segar gitu. Mahya teu nemalan ukur nyerengeh seuri kagugu ku polahna Ratu Rasmamita. Mangga dangukeun deui Kang Ustad gelenye. Ayeuna kembang anu warnana hejo, eta kembang teh gaduh maunah ngarubi tangtungan janten gagah badi sinatria. Ku para musuh dipikagigis, ku para lawan dipikagimir. Para menak ngaraos taluk sakumna para pangagung kalintang ajrina.
Namun saumpamina ngarempak larangan milampah pagawean anu teu uni sareng istri, tangtungan gagah ukur ngari begungna ngahayungkung kawas rorongkong hirup. Teras kemang anu warnana bulau, eta kemang teh gaduma unah ngarbih tangtungan janten pangagung luhung, dimuliakeun ku sadaya jalmi pada mika serab ku balarea. Namun saumpamina kagoda ku pangrobeda istri, bakal lebih tangtungan badis andar-andar, rambut gimbal, brek bae anu enggalan ebel sapertos tukang son. Anjing. Ku aing dibawakeun tukang son. Aya di tukang naon eta? Teras kemang anu warnana bodas, maunana tiasa ngarobih tangtungan janten kasep, gaduh sirsi anu kalintang linuhungna, bosi makahimungan kanggo para musuh, atanapi simak pangabaran kanggo kasasamana, pun kitu disir simak kinasihan sareng cahaya sejatina diri, estuning bakal ngageburu hurung. Namun saumpamina midamel pola badi sato, nyata sareng istri anu sanes hakna, bakal lebih wujudna janten goreng supak, atanapi goreng dodonis. Kumaha tukang ngadongeng? Mung sakitu anu tiasa kaguar ku abdi Kang Ustad Gerenyi. Kitu ceuk Ratu Rasmamita ngajentrekeun deui ka Mahya perkara kembang Pidari Puspa. Memeh ngawalon Mahya seuri heula ngadenge kekecapan Ratu Rasmamita teh. Kadun surah sering nyalira kawas nu dedes Kang Ustad mah buah-buah gelo. Hapunten Kanjeng Ratu, sanes gumujeng tepuguh ieu teh, namun kagugu ku cariosan salira ratu. Atur nuhun tos masihan wewungan perkawis maunahna kembang Pidari Puspa. Namun pun Kang mah teu hoyong pipilih atanapi milihan eta kembang. Sok inggis teu tiasa ngajagi ajen diri anu engkena janten manawa. Mending keneh gaduh tangtungan basajan goreng patut. Namun lakuning lampatara cidera kanu sanes. Margi mungguhing pangeran mah anu ngabentenkeun mulyana hiji makhluk lintang ti iman sareng takwa ka Gustina. Hapunten sanes pun Kang kumaha wantun. Walon Mahya ngebrehkeun pamadeganana ka Ratu Rasmamita. Ngadenge caritaan Mahya, Ratu Rasmamita imut ngagelenyu. Kahartos ku abdi Kang Ustad, namun tos aya di payunan kembang Pidari Puspa mah pacaduan kedah tiasa ngejatuhi eta teh. Angger bae salah saji kemang bakal muguran, pangawasana teras nyangking kana salira Kang Ustad. Cacap Ratu Rasmamita cumaritana, kembang Pidari Puspa anu warna bodas teh ngadadak muguran. Marengan kembang bodas muguran, aya cahaya bodas nanding kilat asup kana awakna Mahya. Mahya tangka ngabangkieun meh-mehan ti jengkang. Ratu Rasmamita nyikikik seuri panuna ngarindat ka Mahya. Pangawasa kembang Pidari Puspa warna bodas tos nyangking kana salira Kang Ustad. Engke dina hiji waktos tangtungan Kang Ustad bakal bisa pada harita. Kade kedah tiasa ngajagi harkat sareng martabat salaku pameget. Ulah kaos Kang Ian eta mah beki kawin. Ulah kumaha wantun ngaberung hawa nafsu anu engkena bakal janten manawa. Gogoda anu tumiba utamina ti para istri bakal seueur anu kapiduriat ku salira Kang Ustad. Mamau aing deui wae di kumaha teh. Cing atuh nya. Kali-kali pengarang dongeng atuh. Poma ulah nganyerikeun mana hiji istri margi doana makbul diijabah ku rumah kawasa harita kene. Aduh aing cilaka. Ceuk Ratu Rasmamita mere wewengan ka Mahya. Mahya teu bisa majar kumaha satadina mah bungeun narima pangawasa kembang Pidari Puspa, hanya akal pangawasa kembang Pidari Puspa warna bodas teh geus nyangking manten kana dirina. Tapi sok sanajan kitu
Mahya ukur bisa tumarima kana eta kajadian, najan kumaha bae oge geus jadi titis tulis ti ajali, geus jadi katang tuan tinu maha kawasa. Bari dumareuda pok bae Mahya ngawakca. Pun Kang moal tiasa baha deui, margi sadayana tos kajantenna. Sarengan deui sagala rupiah anu tumibah ka pun engkang, tos janten patokan tinu maha kawasa. Mugia bae pun engkang tiasa istiqomah ngajagi ajen diri. Ulah duwikeun kami damel nirca atanapi kumaha wantun nganyerikeun manah deung. Komo di mana hiji istri. Eta mah kumaha Kang Ustad anu bade ngalalakon. Abdi mah mung ngelingan wungkul, moal tiasa ngiring ulu biung kana urusan pribadi Kang Ustad. Pokna Ratu Rasmamita merewongan deui ka Mahya. Hayu urang lingih di kakaraton Kang. Pokna Ratu Rasmamita deui bari jengkar ti dinya. Mahya nuturkeun ka Ratu Rasmamita kairing ku Patih Nyimas Hibar katut ku para dayang. Satu tas araya deui di jero karaton, Ratu Rasmamita katut Mahya dariuk deui dina korsina. Patih Nyimas Hibar emok cabok dina ubin, para dayang ngalingkung deui ngurilingan ka ratuna. Ratu Rasmamita gasik ngawakca. Sate acana Kang Ustad mulih di kaalam manusia. Abdi bade masihan kagegelan etang-etang tawis katinung ti diri abdi. Ratu Rasmamita nyalukan kadayang rati anu digentra gancang nyamperkeun. Mana cepuk wijasma teh dayang rati? Geus waktuna dibikeun kanu pantes narimana. Pokna Ratu Rasmamita panuna nutup kadayang rati. Memeh ngawalon dayang ratih nyembah heula ka ratuna. Aya Ratu Agung, mangga nyangahkeun. Walon dayang ratih bari ngasongkeun cepuk wijasma ka Ratu Rasmamita. Cepuk gancang dicokot ku Ratu Rasmamita bari ngalaan tutupna. Cepuk wijasma ditunda dina meja, atra eusina perhiasan emas anu ditaretes ku batu permata pating gurilap matak serap. Tuh kitu Kang Imang kudu daek jeung Ratu gaul jeung Ratu Jin bagur. Lamun Kang Imang dipikanya ku Ratu Jin, ke dibere cepuk. Di jerona teh aya soundcard. Aya soundcard mah ono, aya pokona mah sagala rupa, aya headset, aya HP, kita HP ai gitunya. Kayak bakal dibere coklat kopi susu, aya kopi kapal api mix plus gula gitu. Terus dibere termos, diberi tubular, no, tabler, no, nusung itu nanti paranti mau kopi gitu. Ya, terus kita diberi tisu, ya, tisu basah. Tuh tumbler, tumbler macan aing yang dekupah tumbler, tapi aing kayak tisu magic yo biasa jang lap diberi THR sarung gajah buta gitu. Kang Ustad, ieu cepuk wijasma lebet memang rupaning perhiasan kanggo istri. Didamelna tina emas, ditaretes ku batu permata, aya inten berlian sareng batu jamrut dewa. Sok sanaos pangaosna teu sabaraha, namun moal tiasa kagale. Sok sanaos ngical pasawahan ribuan hektar di alam manusia. Ceuk Ratu Rasmamita bari nyikikik seuri, nembongkeun damisna anu karempot badi seliang unur-unur, kumaha we anu ngadongengna. Duh, pun Kang mangaraos bingung ieu teh. Asa kirang payus nampi pangajen anu kalintang linuhungna. Bingung, kalintang bingungna pun Kang teh Ratu. Walon Mahya bari mencerong kana cepuk wijasma anu pinuh ku perhiasan. Teu kedah bingung Kang Ustad, dosanes pamahugi teh abdi ieu mah.
eta mata wis katineng saur abdi ge tadi. Ke hoyong deui mah ku abdi bade dikintun ka alam manusia. Ke dipaketkeun nya. Ceuk Ratu Rasmamita deui bari ngagikik seuri bangun ka cirasukana. Teu atuh Mahya ge milu seuri. Hatur nuhun Kanjeng Ratu. Eta kagegelan ditampi ku pun engkang. Mugi bae cing janten mangpaat. Sanes mung saukur kangge ngahias ngaginingan kana salira. Namun pun kang bade wakca ti ayeuna keneh. Sadayana perhiasan bade dipasihkeun ka pun biang. Kilang barat tiasa babakti kanu janten sepuh. Sakedahna tiasa ngareunceman ku perhiasan ka anjeunna. Teu aya anu diseja ku pun kang ti anjeunna lintang tirido manahna ka pun engkang. Pokna Mahya mere iber perkara perhiasan anu rek dibikeun ka indungna. Ngadenge kekecapan Mahya, Ratu Rasmamita sakedapan mah antep neuteub ka Mahya. Hate Ratu Rasmamita asa kagagas, basa apal Mahya teh sakitu deudeuhna ka indungna. Teu karasa aya nu ngeucelak tina juru panon Ratu Rasmamita, banget ku katajina ka Mahya anu sakitu baktina kanu janten sepuhna. Teu sangki ginian. Kang Ustad sakitu bela patina kanu janten sepuh. Ke dupi tuang rama ka mana kitu Kang? Margi perhiasan teh mung kanggo ibu unggul ngadangu teh. Maksa teh Kang Ustad teh nyabit perkawis tuang rama. Pokna Ratu Rasmamita ngerasa penasaran. Kalersan pun bapa matos ngantunkeun nalika pun kang nuju alit keneh. Tiasa kasebat dugi ka mangsa dewasa pun kang mata apal rupina pun bapa. Sagulung sagalang teh mung sareng pun biang. Rumaos subung kudulur hapa teu gaduh baraya. Namun alhamdulillah pun ibu tiasa ngadidik sareng ngawara pun engkang. Nyaeta ku adab anu kalintang saena. Walon Mahya ngajentrekeun ka Ratu Rasmamita. Kahartos Kang Ustad, hiji putra anu babakti kanu janten sepuhna. Insya Allah ku pangeran diangkat harkat darajatna. Abdi kalintang reusna ka Kang Ustad. Abdi kalintang reusna Kang Ustad. Tiasa wawanohan sareng Kang Ustad. Ke dina hiji waktos abdi bade ngahagalkeun bade nepangan pun biang Kang Ustad. Sakantenan nyandak raksukan kanggo anjeunna. Pokna Ratu Rasmamita imutna ngagelenyu tutupna tepetot antep ka Mahya. Hatur nuhun Kanjeng Ratu. Pun kang kalintang bingahna ngadangu salira ratu bade keur sarurumpaheun linggih ka saung butut. Sakali deui hatur nuhun Kanjeng Ratu. Walon Mahya kacida bungahna ngadenge Ratu Rasmamita rek nganjang ka imahna teh. Saung butut? Maksana kumaha eta teh Kang Ustad? Sawaktu linggih ka saung Kang Ustad, di dinya teu katinggal aya sepuh Kang Ustad apana? Ceuk Ratu Rasmamita ngumuka bingung. Kangaranan bangsa jin geus tangtu moal apaleun kana babasan bangsa manusia, geus jadi kailaharan lamun aya nu rek nganjang teh sok make paribasa saung butut minangka adab anu miboga harti handap asor. Mahya ukur garo-garo teu ateu asa baluung pikeun ngajentrekeun ka Ratu Rasmamita. Pok bae Mahya ngawakca. Mangga bae bade ngabujengan ka rorompok mah. Namung sanes ka saung anu aya di leuweung puncak margi eta mamung saung kanggo ngajagi manawi. Kahartos pisan Kang Ustad. Ke upami tos paheut bade ka ditu, ku abdi bade dipasihan wartos selanya. Ke ku abdi di WA heula. Pokna Ratu Rasmamita maheutkeun. Mangga ayeuna mah Kang Ustad geura mulih di ka alam manusia. Kantun nyipta tempat mimiti nalika urang angkat. Ulah lali baca heula sahadat 3 kali teras mirimkeun socana. Ceuk Ratu Rasmamita deui mere papatah ka Mahya. Unjuk sumangga Kanjeng Ratu. Sakali dihatur nuhun pisan kana sagala rupina. Ieu cepuk wijasma ditampi ku pun engkang. Sakali dihatur nuhun oge kasadayana nu araya di dieu. Neda amit bae. Walon Mahya bari nyokot cepuk wijasma dina meja terus bae disakuan.
Mangga Kang Ustad, wilujeng angkat. Kada ulah cunihinnya. Pokna Ratu Rasmamita ngabanyolan ka Mahya. Mahya ukur seuri bari gancang maca sahadat sakumaha papatah Ratu Rasmamita. Cacap maca sahadatna, Mahya meuremkeun panona bari ngipta tempat manehna mimiti indit kadinya. Les jirim Mahya geus ngaleungit ti karaton nagara Kalingga. Heuleut sawatara waktu, Mahya geus aya deui di leuweung puncak ti palebah saung manehna. Kaayaan didinya kacida poekna, anu hartina datang kadinya teh keur dina kaayaan peuting. Tetela Mahya teh ampir 2 poe ayana di alam lelembut atawa di alam kajinan. Basa rek unggah ka saung, Mahya colohok ningali saung dapurna teh geus paburantak tapak ngacak-ngacak. Barang sup ka jero saung, Mahya tangka ngaranju. Didinya geus pating bedegar Ririwadarsi katut enden ruminten. Duanana marake baju pangsi sarua hideung sarta sirahna dibeungkeut ku kain beureum. Sokomo basa mireungeuh duanana nyarkel bedogma, Mahya beuki reuwas. Disidik-sidik teh enden ruminten jeung Ririwadarsi blegwe kumaha Rambo. Pamiarsa sadayana, waktosna giningan parantos teu nyekapan deui nya. Kitu geuning lalakon kahirupan teh. Cagurang tuna ieu lalakon Ririwadarsi nya Mahya. Beuki soak kitu Kang Imah kahirupan mah nya urang teh. Aduh. Cagurang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.